isinya sangat penuh makna, mempunyai arti dan makna yang cukup mendalam tentang kecintaan seorang murid kepada gurunya. Tanpa adanya guru, kita sebagai murid tidak akan bisa menjadi apa-apa di dunia ini. Sebagai bentuk penghormatan kepada guru-guru mulia yang hadir, kita baca Man Ana. Fadhal ya. Man ana, man ana, man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Man ana, man ana, man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Sama-sama. Man ana, man ana, man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Man ana, man ana, man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama jaga guru kami, wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Man ana, man ana, man ana kaifama hubbukum panjangkan usianya, sehatkan badannya, panjangkan usianya, sehatkan badannya, supaya berkahnya menyertai hamba, supaya berkahnya menyertai hamba. Man ana, man ana, man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Man ana, man ana, man ana laulakum kaifama hubbukum. Man ana, man ana, semua. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Man ana, man ana, man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Imam Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu taala anhu berkata, ada 10 manfaat dari silaturahmi. Satu adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walau sadayana. Amin. Amin. Alhamdulillah. Amin mah urusanna jeung doa. Ima nyaritakeun untung mah alhamdulillah. Sing baranya yuswa. Amin. Esek sing baranya yuswa. Amin. Kauntungan silaturahmi kahiji mendapatkan keridhaan Allah. Alhamdulillah. Dan nyana hirup raos teh adalah karidhaan Gusti Allah. Kang Busro, Nabi Ibrahim diduruk dina seuneu dina tafsir Quran sapali riwayat 40 hari 40 malam sampai riwayat 2 minggu. Tapi eta cicing dina jero seuneu teh jiga cicing di ruangan ber-AC. Tong waka kulit acuh oge teu keuna ku seuneu. Hanya tali anu mengkeut panangan di sampean anu pegah. Kunaon eta cicing dina jero seuneu raos tiis ku sabab Nabi Ibrahim cicing dina jero seuneu kengeng ridho Allah. Tu jadi ari meunang ridho Allah mah dina jero seuneu ge nyaman we. Mumawi komo lamun muslimin urang sadayana kengeng ridho Allah insyaallah dijauhkeun tina pada penana panasna api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Tong waka kengeng ridho Allah, murid kengeng ridho guru, insyaallah ilmuna bakal manfaat. Amin. Seorang anak mendapat ridho kedua orang tuanya, calik di mana ge pasti bakal dibahagiakeun dunia akhirat. Amin. Jadi izin naon? Mendapatkan ridho Allah. Kedua, keuntungan silaturahmi adalah membuat orang yang kita kunjungi berbahagia. Hal ini amat sesuai sareng sabda Rasul, amal yang paling utama adalah membuat orang bahagia. Pak Haji pun begitu masuk ka dieu teu karaos ayana teh dumareuda kaluar Cipanon ngarasa bingah tepang sareng saira terutama sareng guru-guru mulia anu begitu besar tiasana kamu abdi oge kamu rekan-rekan sadaya. Jadi silaturahmi itu jelas bisa bikin kita atau yang dikunjungi berbahagia. Karaos bahagia? Alhamdulillah. Walar sadayana karaos bahagia? Katilu menyenangkan malaikat. Karena malaikat senang kepada silaturahmi, jadi resep malaikat bakal itu ka dieu gitu. Resep silaturahmi tak urang manusia mun silaturahmi teh sami sareng mengerjakan apa yang dikerjakan malaikat. Malaikat pun jadi senang dan bahagia. Kaopat disenangi oleh manusia. Tong waka malaikat manusia ge tangtos resepeun ka jalmi anu kersa silaturahmi. Kelima, membuat iblis dan setan marah. Malaikat mah bahagia, iblis jeung setan mah amekeun. Jadi ngariung kieu teh hayangeun. Kahayangna teh pasea kitu antarna teh babaturan teh gitu. Tapi justru ngariung kieu marah, iblis amekeun dengan urang lain ngariung kieu. Mudah-mudahan tahun depan masih lebih besar daripada sekarang aja. Amin. Mudah-mudahan dituliskan di malaikat. Amin. Bahkan itu nanti saya bakti sosial ya. Insyaallah. Sekarang masa memberikan santunan kepada janda-janda. Janda umur 70. Memanjangkan umur, memanjangkan umur. Dina kitab Irsyadul Ibad itu dijelaskan aya jalmi di Lauhil Mahfuz tulisana yuswadugi ka pupusna teh 30 tahun di. Terus di jalmi pasea jeung tatangga, pasea jeung dulur, teu akur jeung babaturan. Akhirna tina 30 tahun ku Allah dicanak 20 tahun. Nepi ka maot jadi 10 tahun deui tina pegat silaturahmi.
Aya jadi mah aya jami uswana dina Lauhul Mahfuz nepi ka 10 tahun deui. Pek teh jeung tatangga teh akur jadi akur. Jeung dulur pasea jadi akur, jeung babaturan teh akur jadi akur. Silaturahmi geus pegat jadi nyambung, nutos beku jadi cair, nutos kusut jadi lurus kembali. Ditambahan ku Allah 20 tahun. Akhirnya dugi ka pupus geus suana 30 tahun. Jadi leres silaturahmi teh naon? Manjangkeun umur namanu. Bahkan ada satu riwayat zaman Nabi, harita malaikat Jibril sumping ka Kangjeng Nabi Muhammad, aya salam ti Allah Ta'ala oge panggugikeun tuh nu belah ditu, nu imah belah ditu, jam 5 sore nyawana dicabut ku Gusti Allah. Ngawartoskeun. Wartoskeun ka Nabi, ku Nabi teh ka sahabat, maneh mau teh isukan jam 5. Bisi maneh teh aku jeung tatangga pasti aja buru-buru beresan. Yang 5 mau sih dulu. Akhirnya nangis, lepas, memang aya masalah mah eta teh. Beres teh poe eta